Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana nu aya di mana wae. Kum kasadayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng dongeng Sunda di kanal Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu nampilkeun konten-konten hiburan, seni, budaya anu katambihan ku sakudak sakedikna aya informasi. Mugi-mugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, ditebihkeun tina sasalad Covid-19 oge tinekanan sagala rupi anu nuju diikhtiarakeun. Sim kuring tekendat nganuhunkeun kana sakumna pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana anu mangrupi manco teras kana konten-kontena, subscribe-na atuh nge-like-na, nge-sharekeun link-na, oge anu nyerat komentna. Kanggo anu nembe sumping, wilujeng sumping hatur nuhun. Mugi-mugi konten-kontena katampi, mangga di-subscribe supados aya notifikasi saperkawis konten anu medal. Para wargi kaum dangu netizen sadayana dongeng anu nuju di pedar teh judulna Anak Titisan Iblis anu mangrupikeun lajengan tina carios balad siluman karya Rudian Shah. Kumaha carios salajengna eta Halimah sareng Lasmini anu nuju madep ka Nyi Cangkurileung teh. Supados teu nyangkolong karawaktos, mangga urang lajengkeun. Siap atuh Nyai. Abdi sanggup narima syarat ti Nyai. Kudu tapa. Heug abdi siap Nyai. Great. Tah. Gitu ngajawab teh sing tandes. Jadi puguh ka diri kulana oge. Tah, Ari Halimah, kumaha ayeuna? How about you? Sanggup deh dikubur setengah badan pikeun tapa? Halimah gancang ngajawab. Sanggup Nyai. Kuring oge sanggup pisan. Sabab kuring ngahaja jauh-jauh lumampah rek guguru ka Nyai. Lamun nepi ka nolak teh kana syarat ti Nyai be, bodoh kacida meureun kuring teh Nyai. Amazing, great, hebat pisan tasikep teh Halimah. Kuat tekad, gede kewani. Jeung eta budak, I know, he's something special. Eta budak teh lain budak sajore-jorena, lain budak biasa. I know. Kuring nyaho eta budak lain sabudak-budakna. Kieu we. Salila maneh keur ngalap ilmu, kajeun kula anu ngurus. Oke? Kula moal cicing arek ngelatih ieu budak sangkan jadi budak anu leuwih jago. Tah kitu Halimah, kula ngarti Andika jeung eta budak memang boga keistimewaan masing-masing. Bener teu leres Nyai? Nuhun upami Nyai ngartos. Of course. Nya kitu para wargi kaum dangu. Kaayaan Halimah katut Lasmini anu keur aya di imahna Nyai Cangkurileung mangsa arek ngaralap ilmu.
nya urang kocapkeun di tempat sejen nya hiji tokoh anu namina Randi. Randi satu tas leuwih saminggu ditinggalkeun maot ku Kartika, dirina jadi tuluy murung taya kaberagan. Komo Adit jeung Irfan mah gawenangan ceurik jeung ceurik we nyambat ngaran anu jadi indung. Tapi untung di imah Narandi kiwari aya Jaed katut Rukmini ngahaja maturan anu keur lara tunggara saheulaanan. Kang Randi, ulah murung mae atuh. Cing karunya ka budak. Tuh, barudak sakitu balageurna. Maranehna bakal terus tetep sedih lamun akang kitu wae. Murung weh taya kaberagan. Nya cing teger tempo barudak. Piraku akang teh jalma pinter teu bisa nahan diri tina kana langsaan. Cek Jaed dina hiji poe ngababaraha teh Randi anu keur nalangsa ditinggalkeun kudu jadi pamajikan. Ari Randi tembong manehna ngadon terus ngarahuh narik napas jero. Lir ibarat nahan berat nabang baluh anu karasa sareg arek kaluarna tina rasa kasedih nahabat hese. Nya terus wae nyangkaruk dina jeroning ati. Berat Jaed. Ditinggalkeun maut ku pamajikan teh geuning berat. Untung we akang ayeuna teh terus kagegelwan oke. Teu katutuloyan nalangsa. Di barung jeung haruk Randi terus ngawalon dumareuda. Robah kaayaan sikepna anu tadina Randi teh panenang kulawarga ayeuna mah tibalik jadi epes meer. Sedangkeun harita Jaed jeung Rukmini kalakah tembong silih teuteup. Rukmini kadenge ayeuna mah anu cumarita. Kang Randi, Kumaha Rukmini? Aya naon? kieu ye Kang. Dupi akang teh sanes maksad bade angkat ka Cirebon teh Kang. Nepangan guru akang anu jenenganana Mama Kiai Safi'i masantrenkeun Irfan sareng Adit di ditu. Atusakan tenan bari akang nambihan ngolah pangarti ngabenteng raga akang bisi kumaonam. Oh, ngeunaan eta. Bener pisan Rukmini. Akang memang aya niat arek indit ka Cirebon. Arek masantrenkeun Irfan katut Adit di ditu. Tapi hari akang mah can kepikiran deui Rukmini. Nambahan ilmu pengaruh mah duh. Sabab cukup we ayeuna mah anak akang cenah masantren heula sing junun. Sedengkeun dari akang mah arek tetep we cicing di dieu. Arek ngaping Jaed bisi kumaonam. Nya kajeun imah akang anu anyar rek dijual deui we. Duit narek dipake bakal barudak di pasantren jeung modal akang deui usaha nulian. Sarta sesana nya keur gantian tepat warung ka jalma anu geus mere akang tempat usaha di eta tempatan teh. Jawab Randi Daria. Kang Randi, gara-gara abdi ayeuna anu kieu akang teu leluasa. Nya asa kabeungkeutnya. Padahal maju gue atuh Kang. Akang arek guguru deui ilmu mah ulah nampo Jaed pedah kieu. Daripada akang terus ngagugulung bae ka sedih mah. Nguluwut kitu. Kapan mata kering kana awak akangna ge. Tah, Teh Kartika di alam barja. Pasti bakal ngilu bunga. Sareng regreg ningal putra-putrana oge akang berak deui mah. Nyakeun wae Jaed. Saminggu wae mah akang pasti bakal kieu da. Bela sungkawa sedih kingkin. Tapi da isuk pagi teh oge akang bakal berak deui insyaallah. Komo sanggeus ningali Jaed mah sehat sampurna sabihara-sabihari deui. Ya, akang pasti bakal leuwih regreg amun kitu teh. Jeung deui eta anu jadi pikiran teh. Halimah. Manehna teh luntak ka mana? Hari Usman asli aya di mana ayeuna? Pan ti heula teh ku urang di teangan teh eueuh. Ngan ari akangnya boga pirasat anu kuat. Salila ieu memang Halimah anu jadi dalangna ieu teh. Manehna teh sigana teh bujak ka siluman.
melaan ngorbankeun salaki. Katut Kartika anu harita kacele. Tur pirasat anu utama pikeun akang waspada. Nyaeta Halimah bisa wae bakal dendam ke akang. Oge jalma anu ngaran Lasmini bakal sarua bakal dendam ke akang. Heuh dabongan harita pan Rustam teh salakina. Ajal tarung jeung akang lin. Sabar we atuh Kang Randi. Ulah salempang. Abdi percaya eta dua jalma teh moal mangapul ya hirupna. Lamun salila hirupna ngagugulung wae ka musyrikan. Ceuk Rusmini nempas. Kerusuhan. Tapi dina kayaan keur kitu di luareun imah kadenge harita aya barudak lalumpatan disusul ku sababaraha urang kolot muru ka pakarangan imah na Randi. Randi curing hakreuwas sabab ningali saurang warga bet memangku Irpan biwirna ka tembong getihan. Teu lila Randi kadenge tumanya ka warga anu tadi memangku Irfan anu harita geus digolerkeun di jero kamar Randi puguh ngarasa bingung. Kalmat Pak. Kunaon atuh Pajali? Kumaha teh salaresna ieu teh? Putra Sim Kuring. Nah bet biasa utak getih kieu. Geubis. Warga anu disebut ngaranna Pajali gancang ngawalon. Aduh, luka teh ngacau jang Randi. Bapak ge punggung soak tadi teh. Kunaon cekeng teh eta jang Irfan. Betul aduk songkol di buruan bapak. Nalika jang Irfan nuju anteng amang ngadu bandringan sareng raina Adit. Oge rerencangan ada ngaradu bandring. Bapak gerek ngiluan ngan era geus kolot. Eta katut putra bapak ge anu cikal teh ngiringan. Kitu teh manawi. Mohon Bapak. Punten abdi. Hatur nuhun Bapak. Salira tos kersa ngejejapkeun pun anak karompok. Kasadayana. Hatur nuhun. Sami-sami jang Randi. Bapak bade permios. Cek Pajali katut warga anu harita terus merulang deui ninggalkeun imah na Randi dibarung jeung ku perasaan anu helok. Tarumanya kepada baturna eta kunaon ari Irfan bet ngaranapan kitu. Beda deui jeung barudak mah. Maranehna ngan ukur cara luheuk teu pati malire kolot ngobrol naon. Nu aya kabeh ngadon terus pating biriti neangan lahan tempat pikeun arulin ngaradu bandring deui. Kang, atos di Tarawangna, kunaon cenah eta Irfan teh bet utah getih. Atos Jaid, ku akang di Tarawang memang aya gambaranana. Ieu kabeh pangaruhna tina tarasi colek anu kungsi kapanggih ku barudak harita. Tapi ongkoh di pangaruhna teh memang lain tina tarasi wungkul. Tina daya kekuatanana eta tarasi. Nyaeta tina guna-gunana. Lamun teu bisa katulungan mah budak akang pasti bakal nyandang penyakit geger otak Jaid. Geger otak? Jaid kot kangarenjag kaget sabab berwas waktu Randi ngajawab begitu. Rukmini tembong ngahruk mang sedihkeun ku nasibna alo kiwari bet jadi kitu. Teu nyangka tarasi colek anu memang ngandung guna-guna teh bakal ngarembet ke anak incu. Dadah teuing alo bibi. Cing enggal damang deui kasep. Ceuk Rukmini bari diuk dina biwir risbang. Digireun Irfan anu keur leuseuh ngalempreh teu empes-empes. Jeung atra pertela para wargi kaum dangu. Sawaktu dipariksa kaayaan aku Randi panona Irfan teh bobodasna bet semu geuneuk urat getihna ngagarurat beureum. Biwirna geunteul, beungeut pias taya getihan. Aduh, kayak kieu mah. Akang kudu gancang indit kalawan sorangan ka Cirebon ieu mah. Maksud teh
pikeun minta tulung ka mama ajengan sapi. Tur sugan we atuh anjeunna keur ngabantu kana kasusah akang. Anu ayeuna keur goncang jiwa alatan ditinggalkeun maut ku pamajikan. Budak gering deui ayeuna. Susuganan anjeunna masihan pituduh ka akang. Kumaha cara mulihkeun Irfan tina rasa kasakit. Sabab ieu penyakit teh aya hubunganna jeung kekuatan gaib teh. Lain penyakit biasa-biasa. Ceuk Randi semung ngaharuk. Ari Jaed jeung Rukmini tembong kalah silih teuteup. Jaed kadenge manehna terus cumarita deui. Nah, akang emang moal mampu kitu? Ngubaran Irfan we tukang kunyalira. Pan akang oge tos dipasihan bekal ilmu kabatinan nanging bawaan akang mah. Mangka teh kitu cobian heula tukang. Landongan ku akang heula. Piraku akang tapi kata mampu eta ngubaran Irfan Kang. Wuhun Kang. Nah, sanes akang oge sami tiasa. Bet kedah minang saraya kanu sanes. Ceuk Rukmini anu harita milu nyambungan. Nya sabisana oge akang atuh ayi. Pangabisa sasatna datang sorangan. Lain akang anu ngulik ilmu. Jeung karakabukana oge anyaran keneh. Katambah ari hubunganana bapa ka anak mah hese nerapna jarang anu mempan. Ya kan tenan ari kitu mah Kang. Nanging kumaha terasna Irfan teh dia. Jaed sareng Rukmini moal tiasa ngabantu. Aduh, kumaha ieu teh bingung Kang. Nya teu kudu ngarasa bingung kitu Jaed. Jeung ulah ngarasa kaberatan anjeun duaan ketitipan anak akang saheulaanannya. Akang percaya anjeun duaan bakal bisa ngajagana. Ya pokona mah titip Irfan jeung Adit di dieu. Dagoan akang da moalila. Pikeun sakitu kalina Jaed jeung Rukmini tembong silih teuteup deui wae. Marengan perasaanana anu duka teuing kunaon bet ratug. Nya geus atuh. Geus beres. Ya akang pamit. Duakeun nya akang cing hasil pamangsudan. Randi pamitan. Mangga Kang. Mangga Gerang yang. Hati-hati di jalan. Tembal dua nana meh bareng. Saterus nama jerut wae Randi indit keluar ti jero imah. Terus nyetatarkeun motor boga manehna jeung make helm. Jaket sapuratina oge bekal keur di jalan laju arek ka Cirebon. Keayaan Randi anu harita keur lumampah di perjalanan. Ayeuna urang kocapkeun keayaan di Pasir Angin Gunting. Pasir Angin Gunting hiji wewengkon tempat matuhna Kikawat Waja ngarenyep. Anu ayeuna keur ngurus Usman anu ilang ingetan. Para wargi kaum dang sakumaha anu tos dipadara dina dongeng sateu acana. Usman harita nalika kabur ti bumina diiwat ku Kikawat Waja. Usman kalawan hese beleke terus dititah ngalatih diri ti mimiti ngalatih fisik kanuragan ku Kikawat Waja. Tauk tepi ka tanaga jerona oge jeung luarna terus dipeuseuh cenah asak. Titah ngadahar beling. Guna nguatkeun badan bagian jero sangkan kebal santet. Manggeus ki ah. Capek. Haban wae-wae latihan. Iraha bebasna hirup cicing wae di leuweung. Ya beling nyarelap kieu. Naon itu urut keting daeng kieu. Tewek teh hayang kawas bareto deui bisa nyesep udara segar gitu. Lain cicing wae di imah butut loba reungit kieu. Ceuk Usman dina hiji poe. Diuk
manehna dina luhur tanggul kai sabari jeung Bang Kenu baeud merong kalandeuh. Celeng kep. Ki Kawat wajangan sacurelat geus aya di deketeun Usman. Sabari leungeun katuhuna nyepengan tak-tak kencana Usman gek diuk dina tunggul kai deui pok nyarita. Ya Usman, ilaing teh lain hayang jadi jalma lain. Usman kalakah ngahulang naon maksudna. Nya kunaon bet gideug segala. Lain atuh jadi jalma jago teh. Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Anger si Aki mah geus ngacapruk kitu teh. Naon atuh make jeung ampun Bang Jago? Mung ki capek latihanana. Kudu ngajing-jingan cai kana tong ti landeuh kaburuan can keusik 100 balikan. Aing teh capek ki hayang balik. Pokna Usman. Ki Kawat wajah tembong gogodeg mencrong ka Usman bari nyarita. Ya, Usman. Dengekeun ku ilaing ye. Ilaing teh kudu jadi jalma jago deuleu. Leuwih jago ti nulian. Kudu ngarti kana ilmu kanuragan jeung kabatinan. Pikeun ngabantu ka jalma lemah. Tapi hari ilaing na mumul mah hek teh teuing ya, dewek mah maksa. Paling-paling dewek arek neruskeun deui ngalalana, ilaing mapek balik. Tembal Ki Kawat wajah berjeng nangtung. Ki, rek mana Ki? Aduh, mangtingakeun kuring atuh. Usman curing hak gancang ngajorowok. Kamana we ya. Nya dewek marek tuluy mantog we ya. Ngalalana deui. Hari ilaing na geus embung menjadi murid dewek mah. Ya hek teh teuing mah maksa ye. Bek. Ilaing rek cicing di dieu, ye usian imah deweknya. Urus tuh, kucing 20, anjing genep, soang 4, sapi 7. Pipiaraan di mana? Ya cita-cita eta mah. Eta rek mantog maneh. Ya sok bae. Dewek mah moal urusan deui jeung ilaing, Cek Ki Kawat wajah bari mencrong deui ka Usman. Ieu teh guru murid teh ngalah capruk bae ieu teh nya parawargi tong dangu ye. Usman tembong maneh nadeku hareupeun Ki Kawat wajah nangtung. Tuluy ngomong deui dumareada. Ki. Aduh ulah lontak Ki. Kuring janji, kuring rek khusuk ayeuna mah. Khusuk lah ku guru deui ilmu ka Aki. Aku kuring mau jadi balik Ki. Heueuh atuh Ki. Sieun sato galak di jalana Nyaan eta teh Henteu satengah hate nyarita teh. Asli Ki asli. Henteu swear, henteu satengah hate asli. Urang rek kayang ku guru ka Aki. Ya, kitu atuh euy. Nyieun perkara wae sia mah. Masuk atuh nangtung. Ulah deku kitu ngewa. Nya atuh teh pan minta dihampura atuh Ki kitu. Kuling mah sakali-kali kitu peta. Lain Ki. Ngomong-ngomong urang teh duaan can daharnya. Beteung kuring ku guru bukan kieu yeuh yang dieusian yeuh. Cek Usman, eta obrolan kalah lumpat kan hayang dahar. Sarua we dewek ge hayang nyatu ieu teh tadi teh mata kaceleung ka dinya teh titah meuli lotek. Aduh. Dawe tukang lotek. Hayang nyatu kitu. Kejo geus asak. Tuh. Deungeun kejo geus aya. Sambal goang jeung lalab kabeuki ilaing geus nyampak. Jeung lauk nila oge anu meunang ngala teh maneh. Tadi ciwalungan geus asak. Sok. Tinggal tugas ilaing hiji deui anu can beres. Nyana tugas naon deui kitu atuh Ki asa loba teuing tugas ayeuna mah aduh. Usman ngadon tumanya. Nah ari ilaing lamun nyatu moal hayang nginum. Tugas ti dewek teh nyaita ilaing kudu ngaladewegan kalapa hejona jang nginum maksudna. Drinks na kitu. Nya. Aduh, ini gagayaan kitu siga orang kota lah. Rang ring. Atunya cita-cita ngaranna ge di leuweung wae di hirup da atuh teh. Nya atuh. Kira atuh Ki, kuring rek naik heula atuh kana tangkal kalapa ye. Ngaladewegan kalapa hejona Ki. Nya. Jujur atuh. Ayeuna ku dewek di dagoan di jero imah nya. Kade poho ulah kurang ti 4 siki dawaganana nya 2 ewang meureun. Ya siap Ki, siap. Lebah dia Ki Kawat wajah oge geus ngalatih Usman supaya badana jadi kuat.
Ku carana dititahan naik turun tangkal kalapa unggal poe pikeun ngaladogan. Ki kawat wajah mah harita teh geus asup ka jero imahna bari nyerangkeun Usman ti jero imah anu harita geus singkil arek naekan tangkal kalapa ngaladogan. Ki kawat wajah kadenge ngagerendeng ngomong sorangan. Usman. Nyaah teuing ilaing betapi ka kitu na alatan runtag rumah tangga. Pamajikanana muja ka siluman. Bakating ku hayang beunghar. Tapi keun, urang cagkeun dongengna. Ari kawat wajah kalakah leok wae ngecagkeun dongengna keur nyarios teh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana rupina cageh heula dongeng Sunda ti kanal Capruk Radionet. Anu danget ieu nuju bedarkeun carios balad siluman bagian kedua anu judulna Anak Titisan Iblis. Karya Rudiansah. Mugi-mugi aya hiburan, aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicandak tina carios anu nuju dipedarakeun. Sim kuring neda dihapunten kana sagala rupi kekirangan sareng kalepatan dina medarkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa. Sanes kae ngahaja-haja mung saukur kalerasan bae. Patepang dangu deui dina dongeng salajengna. Sim kuring sejamit mundur salam baktos kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.